sing jadi pikiran jeung parawan kasepuh tong milaraan komo mun wani ngalawan kasepuh eta jelema pasti ripuh bakal loba pangabutuh mun teu tobat jadi suluh nu jadi suluh neraka jalma kakolot doraka Gusti Allah pasti murka masukkeun kana neraka karama kedengar hormat mun hayang menang syafaat tong wantun ngalawan omat nurut pasti menang nikmat ari rama eta sepuh anu maparin pituduh nu jadi anak sing rengkuh senang nepikeun ka sepuh bapa teh tampal darajat nguruskeun anak masyarakat tiap isuk bapa angkat nyaah ka putra teelat bapaknya ngabelaan anak sieun kalaparan nyiar nafkah bulan-bulan saacan angkat ninggalan nyaahna bapa ka anak kuli nanggung nafkah bunda sukanajan lecet tak mun mikir dugi ka botak si bapa sok milarian atas pikeun anak jajan berbekal ka sakolahan gijil ke santina badan najan capek teu dirasa najan ripu ge kapaksa ngagunakeun pangabisa supaya anak santosa usaha teu meunang embung angkat nepi struk tidung nenedaka maha agung bapa eta bapa rejeung indung bapa ngaduakeun ka anak seuereun indung jeung bapa nampokeun doa jeung banda dipikeun sangkan anakna salamet di dunia jeung di akhirat si Allah menangna rahmat si Nabi menang syafaat Hah?